tong buru-buru gini tong halun rangke amek sakalian jeung kebona. Aku nanti kan. Kalau was-was, ayo, bisa kesambet kereta api, kalau main kesambet, kita mah kesambet. Aduh, ampun, dia mah salah di wae. Setik wae naon? Ka dieu aja. Heulah urang ka rumah di imah, urang kuriling sare ka rumah ka dia, bari tanyakeun. Aing geus anger. Ya mah geus pibahan stresan wae, ngilangkeun ka stres dina datang sieu mah stres di wae. Emang aya naon gitu? Heeh, mah urang teh tanyakeun teh. Rada teu ka hati euy. Dah, pelebah mana teu ka hati. Nah ieu teh mah urang kan apel sih teh minggu urang. Urang hutan batur lah. Mawa naharun. Martabak kurang mantap banget tuh, mau buah-buahan, mau cawu, air mata mengalir kalau kehatina, pelabak mana kehatina tah? Eta, ini tongol itu nyarekan kau orang. Betul bubu, dah harus loba nyarekan segala. Amok dulu, kau orang. Pelabak mana amok nak? Orang teh kena mau cawu teh. Jeung tangkalna urang. Aduh, ya mutu dong buru-buru gini tong halun rangke amek sakalian jeung kebona. Aduh.